hop. Hop, jeung aing siap perang mah lain nonyokan nu boga hajat. Aduh, kumaha wae ieu teh mah kalajuan geus loba, ieu geus peuting dalang sanatan. Ari mane kumaha ieu teh mah dalang teh dipanjer apa henteu ieu dalang teh? Ye, ulah nganggap jelema bodoh pisan ka kami teh atuh maneh teh. Da kami ge nepi atuh ka imahna dipanjer ku kami oge 500.000. Ninggalna ieu wayah kieu can datang kene wae pan era ieu kulajuan ngomong meuni sehat. Nya sabar we lah dari kemisi kene sore. Keun wae biasana apa anu lalajo memang kitu sumutna. Undangan loba, aduh wirang we urang mah dina surat undangan eta. Mangka darang sohor di anu dipanggil teh. Iya sanajan bari jeung sohor ge da urang teh kumaha atuh da kieu buktina ayeuna mah anu aya we atuh saha ge. Wah, wirang ieu mah bakalna. Ieu. Naon? Itu geus dijak. Ieu Kang Ibing itu undangannya. Oh, Mang Ibing mah atuh diondang Mang Ibing, Mang Maman, Mang Kabayan diondang atuh ku urang. Ayeuna itu datang. Aya kitu rek naon Mang Ibing? Sugana manehna bisa ngadalang kita ngadalang atuh. Ulah ngelakon wirang ieu urang. Manehna mah undangan apaan? Undangan oge wajahna we kitu. Daekeun kitu daekeun. Nya coba we, yang nyaho olok lah. Coba urang panggilnya. Mang Ibing. Mang Ibing. Ulan, Coba ka dieu sakedeung ye. aya naon ieu ruas barengan di keruak? Aya perlu ieu teh ye bapak teh lah. Ye wayahna nya. Naon teh? Ieu nalangan wiwirang bapak ye peuting ieu manggil dalang bapak teh ye teu datang. Geus dipanjerna ku bapak teh. Tapi teu datang ye geus wayah kieu. Ayeuna wayahna we atuh nalangan wiwirang bapak jeung Ibing ngadalang di dieu ye. Ish, segala teh. Mah nya iraha abdi ngadalang atuh, Pokona mah kieu ye. Pokona mah asa rame we urang mah kieu ulah nepikeun ka ye panula rejo mah itu meuni kuat recet kitu. Atuh hayang rame mah itu truk. Kalau panggungkeun moal buru teu rame. Apa dia mah golek ngaranna ge pan urang kudu aya dalang meureunna aya golek mah. Wah, teu kumaha. Wayahna we jadi sulur heulaanan sementara ye sugan ke geus rada peutingan atawa janari datang dalang. Ini we kumaha we lah. Badami heula atuh itu jeung Mang Juli. Nya teu naon atuh. Juli. Bae, kita ngadalang ye uing. Saha? Cilaka kita ngadalang pun boga hajat. Eta mah kapan lain dalang, jur aku di tangga dalang. Nya teh bingung ya ge. Eta aku mah kira-kira sanggup henteu. Ai dalang teu sanggup tapi ditayang. Kumaha nya? Ya eta mah terserah lah. Lain dalalakona ge teu nyarah ai wayang teh sawai. Da urang mah lain dalang ieu sakamprah-kamprah we kumaha urang. Anu penting kecumponan bapak di dieu ye. Belaan ye mangaskeun karunya. Wayahna ieu nyumpunan ka wiwirang. Tapi ijam aduh itu nya nyaritakeunana atuh kana wayang teh poho deui. Eta takol we eta kotak takol terus keceret. Terus nang ke ngalalakonkeun saha ai si cepot teh. Terserah lakona make lagu we. Make si cepotnya. Ke si cepot urang mana ke bisi salah bisi wirang nu lalajo. Urang mana coba ayo. Urang Garut lain. Ye, tempatnya si cepot urang Garut. Urang Tumaritis. Oh nya Tumaritis bener Tumaritis. Bapana teh satelah Dokter Anas Supardi saha. Anak Semar si cepot mah. Semar, nya bener Semar. Hari ini pamajikan Semar teh saha Bima? Hah? Pamajikan Semar teh Bima? Supir agen. Oh, Bima mah pan bapana Gatot Kaca. Oh, nya bener kakarak inget aya mah jadi Apalkeun lah. Gatot Kaca teh bapana tadi teh saha? Bima. Ah berarti mending ngalakon si Cepot terus si Cepot bapana Semar, Adina si Udawala. Adina si Udawala ai alona eueuhnya. Tapi bisa ditanyakeun alo pun lalajo. Kumaha teh lah. Cepot, Udawala, Semar, terus tadi teh naon Karang Tumaritis, di mana Parang Kritis? Karang Tumaritis. Bakal tinggal gerowong mah kitu lah. Oh, nya nomorna teu kudu dibejakeun. Lain bisa diteakeun lalajo. Tumaritisna nomor sabaraha RT sabaraha teu kudu nya lah, teu kudu dah. Mana naonnya? Ya, aya butuh duit geus gawean. Wayangna teu mawa ieu aya ge nyok ku botol kecap cenah ninggal di luhur. Yo, apaan itu wayang geus aya itu geus aya wayangna mah. Dan dalang teu datang panayangan geus aya. Sinen geus aya. Dalang can datang itu. Dalang laungkul can datang ieu. Pokona mah deureu ayeuna jeung Ibing. Kajen wae kitu nekat. We geus naik. Aya sinenan teu? Aya sinen mah. Kieu we atuh ngadalang 5 menit, sinen we sesona 12 jam. Kajen.
Ya, tidak lagi sohor nih. Sama si Nena. Ibu Yayah Ratnasari. Tanya bener, ini Si bungsu teh. oh, bener. Tapi ya kumaha tunggul wae kitu mah dalamna yeuh. Tunggul wae. Matakna nu lalajo di dalam eraeun kitu teu pisaeun nu lalajo arabus ka kolong panggung kejeun ngadalang di luhur, nu lalajo di handap. Udah ya wae tapi kan butuh yeuh. Nah beres hayang bayar sabaraha oge terus ada kumponan we ngadalang di peuting ieu Itu. dinu kadaharan kuring geus nyanyahokeun dina tengah peuting yeuh supaya gahar-gahar dalang ulah nundutan. Naon sih? Bere ku kuring cuka 2 botol. Wah, Jangan dalang. ieu mah aya 500.000 ka rumah sakitna mah kurang di 7 juta. Mabok cuka kieu mah. Aduh, Gitu nah mah. itulah. Nya gua naik oge lah. Sok atuh. Terus mimiti nakol naon heula. Otak. Oh iya mah sira budak nu deukeut takol. Ceurik budak atuh kamot teh bapana deui. Sok der jeung Duh, Gusti. Kumaha yeuh? Sok geus lah. Pokona mah ulah make ragu-ragu lah lebah dia mah. Habak. Percaya rek ka bapak lah. Duh, ieu mah kakarak ini di dalam kieu yeuh. Tah ieu ketrek Jeung ieu teu make beno acan kajeun kitu. Cik minum dulu kuy cetok aya. Wah, aya peci itu minjem Lah nya cik pa punten urang aja nambut peci keun ka tukang sate kadikeun pecina. ampun. Fokus heula moal ieu dalang. Hah? Fokus heula moal. Engkus teh kumaha jampena teuing atuh. Biasa belum menyan. Sok pangbeulumkeun sakalian teh bari belum jagong hiji. Ya, belum jagong. Yang belum menyan dicampur jeung belum jagong. Duh. Tapi hampura kitu nya kasarareanya da ieu mah bobohongan. Teu naon. Nah nyumpunan kawiwirang kuring Nya teu naon pokona. Kawiwirang ieu boga hajat. Eta we tan ngecebek we belum. Ieu lu bukan ada. Bukan ada mah aduh. Eta teh sudah teh menyan. Pangkana batur menyan meureun. Eta teh ibu ijem eta teh ibu ijem apa eta teh? Kalau boga hajatna ieu Wah, teh ada dianggap tengah ieu libur. boga hajat. Aduh ampun. Sok dan indena mah. Sok atuh. Sok akol tadi dia cambalana lah. Cambalana Sok kumaha tuh? Kunaon akol eta tuh? Ku eta pan aya teh kayu saeutik cambala eta. Wah, kayu mah ieu ku suku jejak we kitu. Anjir di sok. Hanya buat ngarurut ai celetrak ai belenya. Itu panayagan menurut sadala. Sarua sugan panayagan ngarayang duit ya. Urang nyarioskeun dikenal gorowong kumaritis Prabu Prabu cepotnya cepot sareng udawala duaan pagulung-gulung kumargi bapana Semar Lurah Semar Kudapawana sarta ibuna Dewi Sutiraga nuju teu aya kana arisan. Hah? Arisan udah boleh kemana? Aduh, ampun imah. Lalaunan atuh ngomongna lalaunan. Oh, nya nanya ka urang lalaunan supaya ulah wirang. Ieu keur ningalian buku komik. Sugan apal. Salah nempo ya geuning ini dibawara teh catetan hutang. Balikan deui. Mangga ieu cek dina panyariosa. Cicing atuh. Sok. Astra jinga urang carioskeun nuju udur.
parantosa minggu teu tiasa gugah, teu kersa barang tuang, teu kersa barang leueut. Salirana nyebrot panas, kalawan ditungguan ku adina udawala. Astra jingga gawena gerang burung gulang guling, teu bisa cengkat-cengkat acan. Tinu ngalalongok sadayana teu aya nu dituang menitos patumpuk. Aya cau, aya kue, belum cicunguk. Wah, bekieu. Ulah cucung. Oh, ulahnya. Diantep ke ditoel-toel acan gawenan iwati cerit sasamat kasasaha. Mangga pengandikana Astra jingga kana picepot anu nuju udur. Bui, tuluh. Aduh, Gusti. Bui, nang ya penyakit kabina-bina tadi. Udah buing-buingan. Udah buing-buingan gitu. Ingat karena kapal buing. Minangkana mah marurung beureum ya. Nya. Oh, gitu. Goda nyewa mah nya humarurung. Cici atuh dalam diajak ngobrol mah jadi riweuh atuh. Kitu puguh-puguh aya aturan cicepet perang jeung lalajo. Teu ngerti. Cicing. Aduh, Gusti. Kieu rasana geuring. Hulu panas, celik panas, buuk tiis, suku tiis, nyaut-nyaut haluh. Naon nu nyaut-nyaut? Gering cicepot. Oh, gering. Cici atuh kumaha ieu teh? Punten ae ka para penonton, ya kagam ku Juli, balikan deui. Haluh. Nih penyakit kabina-bina tu. Alah ampun. Nyanyi hutan. Dah boleh. Alah, boga adik tu. Tekarah tanaganya boleh. Jangan sih kan bulu-buluan wae. Aya tukang naon tah meuli itu. Ieu boga aja teh pipilueun wae di atuh. Lain tukang naon. Kan teh tukang dagang. Nyalukan adina. Nyalukan adina cenah. Dagang teh kitu nya. Kita pot nyalukan adina. Ada teh dagangan ieu teu bisa. Oh, jadi taran. Dah boleh. Lalajo rame ulah. Atuh dari wing mah sabenerna kawan ningali sia gering teh pegek. Aduh, naon sia teh? Tidak mang teh nyampurkeun. Udur naon atuh sia teh? Panas dawala dulu. Tah cagap ku sia. Cikan urang cagap geuning tiis. Hulu satiis-tiis disebutkeun panas. Salah sia mah eta mah lain hulu emer. Ieu hulu aing nu panas mah lain nyagapan emer sia teh. Aduh, aing keunirisan kieu. Dawala simutan waya. Neng agawekeun teuing sia kabina teuing. Haku aing disimutan jeung ka mana tuh simutna geda eueuh. Kajeun ku pangepel. Montong atuh sia. Sini kira-kira aing teh undur nyaan dawala aduh. Coba buing. Nah sia teh undur buing-buingan pegek. Nu undur mah lain kitu atuh. Awok. Bibi. Hah? Kemana eta? Kemana geus gelakan? Kela dahar heula atuh. Ya emang dahar heula. Nya atuh. Ampun Tong waka. Tengah gesan dalam makarat dahar. Nya dah lebar itu ninggalin nu lalajo. Dahar sate kabita turunnya buru-buru. Ampun. Naik deui nya. Cek naik deui teruskeun. Beuh si cepet teh cager can. Pincan. Mangga urang carioskeun ye cepot anu nuju kumarurung. Kasawatna udur teu puguh anu dirasa. Kalawan dibaturan kuraina udawala. Eta saha gogoekan? Ora bab. Ampun. Pipilueun wae teh bab teh angeulan kurang teh. Maturan dalam. Oh, maturan. Dawala wing iring kita tadi. Ari sia teh kunaon atuh dugikeun ka udur, kuya? Teuing atuh da mimitina aing teh teu pira dawala aduh. Terus moal eta si
aya cicing atuh boga hajatna cicing. nya ieu mah bulu gelut cenah naon asa teu pantes mati teu bedakeun kalau bulu perang tepatna Hayang perang cenah dalang. aka naon euy cep lu boga hajat uing kudu gelut jeung maneh Lain eta. Sejen abis sejen gelut mah ulah kira aku si dawal cepot gelut. ieu dalang kalau pisan gangguan Boga hajat mah herel ongko ieu diigem. sok tar boga hajat abuskeun anak kotak urang cecebkeun lagi bohong Ari cek uing mah tibatan diantep nu gering mah kudu dilanongan ku ubar. Aing tulungan da bala hayang eueut. Teu kiat. Meniti koro asa garing geus beungeut asa burung. Cing pamawakeun cai. Hang atuh sia lamun lain kakapun lanceuk moal ditulungan. Dikadiekeun cai teh Juli. Tah di aku udah dengan cai ka urang. Cika dia tak iya sia pegek aduh Ya, mana golek minum. nih icik dawala pait-paitin cai naon icik euy ampun Gusti hapunten pun lanceuk geuning lain cai eta mah oli Ya, kajen teuing sia anggape turun mesin maneh eueut oli sugan maneh cager terus lumpat dawala kaulanun nas teh kira-kira ting make kaulanun cing wala kieu carana mah euy bawa euy teh ka dokter teu kuat da wala heueuh ari ka dokter mah gampang ngan dibayarna kunaon atuh pegek bikeun carana si lain ka dokter ari aing balik ki dokter buligir kajen teuing melaan lanceuk da wala hayu atuh sia urang ka dokter atawa cek aing mah jeung riweuh-riweuh ka dokter mending bawa deuleu ka bengkel. Puguh-puguh atuh geuningan hulu sia dielas. Nah, sia teh kabina-bina teh. Eueuh nu ngarongok, aduh Gusti. Aduh. Alah, da bala. Jika dikeun cecau da bala. Geuning sia manu gering dengan barang hakan hungkul. Da bala lain ieu mah cau aing dek maleng pengen boga hajat pusing ngeuleuh wae. Aduh, dawala bawa ke dokter karena beca dawala. Oke, daguan sakedeung. Ca. di mana aya beca? Ca. Itu tukang becanya aneh ka dari ieu. Bejakeun lain gitu di dalan. Oh. Itu tukang beca nyalampurkeun itu. Tuhanapun panggung jadi ngagelek punten mang teh cios ieu mah sanes. Lain jeung ieu mah lain ka tukang becanya ieu mah dina golek cerita golek ieu mah. Perangkeun perangkeun wae gitu tukang beca jeung sepot. Mangga cik dina panyariosanana Astra jeung anu nuju udur dipanggul kudawala maksudna bade dicanak ka landung kaduku. Hayu kaah urang kadukun. Waduh. Aduh, lamun bade ka dokter dina guanna. Nah, sia teh ngagawekeun pisan pegeng. Ganung gawala tiris aduh raos pangun gering di laguan. Perlampahna Astra jingga anu nuju dicanak udawala milarian dukun urang nyarioskeun hiji dukun kasohor sangaranna Iya, saha sapertinya saha bisa-bisa. mangga ye dukun anu nuju praktek kasendehan ku tatamu ti ditu ti dieu ngandika ye ganti wae entong dokter wae nya Eta mah mangsa bodoh rek wae.
ngan kaya tukang barang. Oh, tukang ubaran ya gitu. Poho, dawala heula nu ngandika. Ye, ampun ya. Tah sigana mah ieu deuleu imah dokter teh, kaciri pantona gede. Heuh. Jangan dawala da mata aing sanajan geuing can nyamur ieu teh. Aya dokter disaik si kitu cik heula teh kadeuketan. Heula teh kadeuketan. Kayak orang baca calik heula di dieu si anu udur diaos heula ku Urang aos rumah penjara. Nanaonan siapun aing teh geuring teu puguh-puguh nu geuring di bui. Cing atuh si teh ngemut. Oh eta dalam gigireun anak eta bumi anu tukang ubaran mah. Punten. Allah nune malan euy. Punten. Keketrok kana pantok lalaunan kana kaca wae kitu keketrokna ku batu. Ya make jeung buak. Punten. Mangat kilebat keluar anu tukang ubaran. Walah kedal. Wah. Di dulu-duluna ya jam laduan datang ke dia. Wanuju kulam raus-raus. Ayeuna datang nyurek nanaon ieu. Wah mang. Ari mamang mengetuk-ngentuk pantau aya naon mang? Gusti, nak piraku aya dokter kieu mah, piraku nu ngubaran kieu dugi ka kitu salirana. Tabe tuan, selamat justru. Wah, teu pugu maneh ngomongna make selamat justru. Begini tuan, ini teh pun lancet sanes Astra Jingga sekarang teh lagi mengudur. Oh maksudna kahardi lagi mengudur teh gering mang. Tah eta sumohon. Apa bisa diobatin dulu sama ubar? Wah, kabeneran kita tadi pasien. Ayeuna aya dua sok mangkajar romang urang landungan kuah. Aduh, dawada. Aing teh dikumahakeun ieu saha ieu teh? Cicing siapa gek dokter? Lah aing bingung teh dokter mah kampak kitu. Lain kampak cicing. Sok. Wah, udur naon cenah ieu teh mah? Kieu ya teh pun lancet tengah darek-dek. Nirisan ari kawit nama tepira. Kamari isuk-isuk mumuluk cak-cak beak 2 emer. Tah terusna jadi kieu sakapun utah sakapun uger. Cik, ieu pangnulungankeun kumaha ieu dok? Wah, cika dieu. Urang cekelan, panas geuningan mang. Panas ya mamang. Aduh, gening mang nyanyi, lain nyanyi monyet tadi mah marurung. Wah, ngunanya mang di dokter di dia mau terus mariksa di kenangan. Nguna cing cabak uluna panas. Ieu mah muasara kasalahan tadi borang akan kompornya mah. Aduh, dawala, tikiat uak dawala. Cik parios engal atuh dokter. Wah, coba buka sumutnya mang. Barang ini dibuka bahamna Astra Jingga. Dihin pinasti kersana yang tumampara. Ina bahamna ngakejelok kucing hidung. Alah, ruas yoy kakarak mubarak kaya nu gering kaluar uji gila ke tengah sebutan ayo. Rada longsong dah yo, rada longsong. Kakarak inget taksiran mah kamari euy dewek ke sare. Sabut dewek HS aya burik kana sumut di udah kucing. Dewek teh pusing.
Cabut di ucing-ucingnya. Nah tos ya sok tamarakan ucing mah dihakan nyaok ieu memontong dibawa ke dokter atuh sia ani kira ngahakan ucing mah leg-leg deui anjing keur ngubaranana. Wah, cagur ya sakana preugeul dabag ya wabang. Walah huy. Uy lieur uy dokter ayo. Mangga ieu dokter marios ti luhur duit kahandap janap di kaluhur. Di parios socana, di parios pahamna, cepilna, saparantos marios anu udur dokter ge teu hilap marios sorangan. Rada aneh oi. Mariosna gancang pisan. Saha dokter? Nya atuh teu sangka mun kabeh euy nu gering teu bawa ka dieu. Sekarang ada lagi yang terasa mang. Alah, alhamdulillah nyuhun juga dokter ya, anu hulu teh jauh tanteuy ya. Alah, unya jadi kagok bisu ya. Bisul. Nah tuh lain ti tadi sia teh Sapri, ai bisul mah. Dadakan euy sebut iuk dokter juga kasih pak teh yang jadi bisu. Walah kedahala cing urang deuleudai kana ubar muing ngabisa urang pariksa mangnya. Hiruhur tina buukna latihanap tina sukuna kaurang pariksa duran urang caruran hiran aduh kakara yung mariksa nucatik yuk. Wala tegala. Aduh, ieu ngubaran nepi ka bingung ieu. Hah? Rame oge dalam. Oh, rame. Hah? Teu kudu kan disebut rame ge ulah susuit dalam mah. Oh, cik. Kajuan mah nang susuit. Oh, sebentar. Pernah dipuji terus susuit. Oh, ulahnya. Nya nu lajana teu balik-balik. Can kita tadi yeuh. Nepi ka tinggal nyagetan samping wayang beak dua. Halus dia mah. Naon? Endrin. Ya. Anyaan dia mah teu kira-kira atuh nepi ka dititah ninyong endrin segala. Cika dikeun. Dia mah dibere nu gahar. Naon nu gahar bangsa buah. Geus lain. Bangsa ieu meureun asinan. Lain atuh jo. Naon? Sepi. Dah. Wah, ieu mah bingung yeuh. Waduh, geus baran ento baran mah balik si cager ya. Da wingna ge nu adalang ge cara balik ge kieu cara apa? Tapi memang balik ke kenang-kenangan rek dihakal ya panggung kabeh. Oh, ieu kawena euy. Banyak kakawen dalang papa deui. Biasa cara batetnya sok eta geuningan murwah. Dirang atur-aturik dang aturat ding aturang aturat. Saan euy sangka. Ieu pan biasana samake saulira. Oh deui asa saulira asa saurile. Kembali ke kawen mantep kurang teraskeun wae cariosna. Mangga ye cek dinanya panyariosan. Astra jinganu parantos lalanong kadukun parantos damang. Waras sabihara-sabihari deui jag sehat mensana inkokoreksan. Wah, alhamdulillah we. Untuk burung cager di panyawat hulu ayeuna mah karasa jadi sirah deui. Nuhun dukun alah. Ini kemana bi? Kunaon di calana soek euy? Oh tadi ngajukan paku ieu masalah. Bala cager maneh lain atuh sakarek mah. Kitu. Heeh salah ngomong. Nama ni celong euy tah hulu. Karunya urang mah ningalikeun anu tos udur. Aduh, good morning boy. Alah, boy. Tinggal ayeuna cager parantos
Uing ayeuna lamun geus cager rek pakaulan. Na pakaulan naon namane ari gering teh? Lain ari gering lamun cager rek pakaulan. Heueuh pakaulan naon na pegek? Dina hate basa keur udur. Agaduh pakaulan samangsa-mangsa ieu panyawat damang. Aya 2 pakaulan pilih salah sahiji. Anu kahiji lamun dewek cager dewek nekat rek mudag-mudag anjing edah. Tapi dipikir deui berat euy. Nu kadua dewek arek nanya rek bogoh rek noel awewe nu pangheulana papangi jeung dewek. Nasya kabina teuing kakaratnya umaya nu udur dek nangkep awewe. Kekajenting da pakaulan tibatan dewek giring deui. Di mana aya awewe tengah poe ereng-erengan kieu mun poe merdong. Lain tengah poe ereng-erengan aya poe merdong mah tengah kucing atuh manyong. Cicing di urang tungguan siganya awewe ngaliwat menyawi mah. Seninya mau di mana yang ngaliwat kuih ditanya. Iya Kak. Taya wewe we. Lain sinen cuma. Taya wewe ngaliwat ta. Mana si awewe cing uing ngeuleuh. Itu siapa baju hideung. Lain awewe monyet. Teu boga pikiran tuh lutung di cangcang. Nu bogana pek kusia toel. Mana ya wewe. Tah lamun ditu tuh mata dewe rada buram jo. Itu mah anak pun di warung teh awewe tuh cicing wae. Lain awewe deu minyak tanah bodoh. Cing sing gaduh kinten-kinten sia teh teu gaduh pisan emutan. Tah, lamun kieu mah bingung euy. Toel awewe kitu boga hajat. Nah, lamun boga hajat ku aing di toelna moal salah kuku batu euy. Nuleukeun wae boga hajat. Aya Dede yang teta si cepot geuning kana boga hajat kos ngedangdang eta mah boleh teh. Nah, cik aing wala dengekeun. Kakarat aing nyarios mana ngecek we. Waduh, muji. Toel we atuh ti kajauhan ye panoelna sapatu aing kana tarangna. Coba eta, hayang teh tageurak turun ka dalam teh. Wah, euy cilaka ieu mamak nu boga hajatna kieu. Kapaksa kudu dipuji ieu mah carana. Lain dewek kakarak ngeuleuh jelema nu geulis kitu euy. Allah. Neangan rokok nih, itu dalam kan dibere rokok. Nyaho sia wala dengekeun. Bagian atuh mah enak hawato. Aya eta, rokok eta teh cumana lagi dikeun teh itu. Samsu ya atuh mah samsu. Tah dengekeun sia wala aing nek dibere ragi. Kajeun satarima deui. Si mana lagi tidak Kak? Hah? Si mana lagi? Lain lagi. Si mana lagi? Alah, satu para rugut cik aya opieun eueuh itu wala. Tadi gireun. Nah, sasagen Kak. Antep anu laju mah nya. Nah, antep we lah. Heueuh pusing lah ieu urang remus ieu. Cek dikeun eta opieun teh naon aya. Ka dieu. Ning pahit ieu mah euy. Ning ieu mah senal tukang bohong. Ku kajeun we ieu mah lapar lah. Remus we kagok. Mangga cik dina panyariosan Yaudawala sareng Cepot anu parantos damang. Maksadna bade miang bade wih deui ka Karang Tumaritis kalawan moal simpang-simpang umargi anyeuna emut kana papatah leluhurna Bapa Haji Dimyat. Kitu eta Cepot anu maksadna sareng Dawala bade ngajujug ka bumina Haji Dimyati. Ayo sawala urang ini ka Haji Dimyati minta beres. Nela cek kamera jeng
Walah, jam sabaraha ieu nya? Hah? Jam sabaraha? Aya kira-kira jam 1 ya. Di culang cieun ieu jadi kunaon ulah lajo kamarana ye eueuh. Kan ulah aja teh nireuya kitu tabaraha teh nih. Ieu tinggal monyet teh hungku itu dua. Ieu mah ulah lajo tina 2 ka 3 anjing. Kumaha ieu teh nya? Tinggal urang ngareret ka tukang kenang mun utang teh geuning hulu budak ditepakan teh. Nah kumaha kolotna datang. Wah, geus teu baralik ieu mah. Itu tukang rebab, dulu eta tukang rebab ngeset. Mang, tukang rebab. Hah? Eta nu dikeset teuing rebab geuning orai ka Cialungkeun. Kumaha eta bohong budak anu dikeset hayang bapana ngagabrug. Itu kumaha ieu nu boga hajatna mana atuh di teu nanaonan boga hajat mun cicilur kenteng turun atuh. Jadi lieur dalangna ieu carana mah. Bae oge ku cempala kitu ye. Eta dalang nyarita nu boga hajat. Kumaha gedeuleuhan eta dalang ngarangur kumaha gitu. Lah jadi salah ieu teh. Jadi kumaha eta samping tong diasrod-asrod wae atuh. Cing eta eta boga hajat tuh balik pisan nana itu engko di samping ka luhur mah ke piyama. Cing panu basema atuh kahayang teh. Eta ngadon celean ieu cil luhurun gebog atuh nancepkeun wayang di mana mah nya tong boga hajat. Yang tegas nu podalang ya. Wah, ieu mah tupugu pengen kita tadi bingung gitu. Ninggalkeun si cepet. Nah, boga geus dieureunkeun ku dalang ninggal keneh wae soreng lain wayang ieu mah. Ai golek di mana tong sasakuan atuh udah moal ketempo. Tak ieu ye ngawayang teh nu hajat teh. Hesenya. Hese pisan. Itu nyunatan itu naon atuh nyunatan itu hajatkeun ka bingung kieu. Ya kan nuhun geus atuh ka ieu kan nyunatan dikrakeun gitu teh. Selamatna itu penting. Ka gaduh nu hajat utamina ka Ibu Ice. Bu Ice itu hajat teh. Ica mah gigi. Oh iya ijem. Ijem. Nyata mah tong ijem pisan Ya, atuh. ijem mah itu ice mah itu tuh anu cakap panganten gini lah. Oh, tuh anu dikerpus. Manya di Ice dikerpus. Bedakeun deui nu hajatna ngaranna teh Siti Marjuki. Oh, atuh ngaturkeun nuhun ka Ibu Siti Siti Marjuki anu parantos nanggap pribados jeung teu dek tunuh-tunuh nu boga hajat matana molotot wae belaan digeger eta bantal ku mumbungna hees. Lain kitu eta ai HS pansanteuna kana dalam sok beberapa kali piring sieun di bawah. Ieu mah kenang-kenangan. Kok galampit sama dalam TPB. Da ieu lain ke dalam bagi keun ka panayagan. Tuh, tinggal ditu percaya mah dina goong sinu ku piring mata geus ada ge. Mangga kacarioskeun. Dalang geus kesel. Dina panyariosan si cepet sareng si udawala pahareng-hareng teu puguh-puguh parebut nu boga hajat. Wala dewek moal bisa kawin lamun lagi kawin jeung nu boga hajat. Nah deui golek merebutkeun nu boga hajat. Nah siang gagabah teuing kumawani ngarebut anjeunna ti AA. Ngakon hasi eta golek merebutkeun nu boga hajat. Tak dengekeun nu boga hajatna sok we kantun milih ayeuna mah. Ning Ice reka udawala reka si cepot sing jelas. Jadi bingung milihan mana tuh dah teh. Neng ai cik mang mending ka AA nya. Ai ka maneh hoyong naon. Beres si pokona mah dah. Tuluy boga hajat cieu gendel matana sumur wae ka dewek nya tuh. Aduh, mamang ya eta mungkin wayang si Kandi sih. Si Kandi. Nah, aing lagi beja mah asalna bener si Kandi dengan bahasa galunggung bitu. Karungkupan lebu pucung meuli. Aduh sia teh kenging kitu dala. Langsana teh urang teh jadi galung. Mangga ieu. Beres ieu mah darang ieu. Eureunkeun wae gitu. Ya, Tanya tuh mah begitu teh darangna ka dina ada kira-kira masak dulu kanu awak mah atuh. Yuk bisa eureun darang oge awak aing suruh ka kieu. Mangga kacarioskeun siap panayagan kanggo perang. Astra jingga sareng udawala anu parebut nu boga hajat. Teu puguh-puguh mimitna cakal sabut belan satu perang. Hop 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 hop. Jeung aing siap perang mah lain nonyokan nu boga hajat.
Ayah, ay panya ay sidawala, pa ini sidawala hipu. Iya lakon naon boga hajat ditonjokan ku goleknya. Enak gadenya urang mah. Modern dah. Wah nangat golek deui kusti carana wae. Wah. Salah euy, nu boga hajat digabung. Kumaha carana ieu? Hadieu sabaraha mentong sungkan saliter. Hadieu sia. Hadieu. Keret. Sia. Lain euy tukang kerupuk mah. Palingan tukang kerupuk ose-ose sukan hampura mah. Ih cari-carina wayangna mah geut sidawala ih jadi tukang kerupuk di bebas-bebas. Darah gede mangkat keluar itu. Cicir ka bantuan cicepot pusing nanya tukang kerupuk. Nyape heula teu pamun. Keluar gede. Geus ya tukang kerupuk